di dia ayat-ayat Siti Aisyah dina hiji waktos dina hiji wengi biasa dibahasakeun ieu dina hiji wengi nyata Siti Aisyah nyata bobo sareng junjunan alam jadi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang Rasul Nabi kasalilira dina waktu selilir ngareret kagigireun teu aya junjunan alam kaget urang sok kaget lamun ayeuna saperti ibu lamun urang bobo jeung caroge hiji waktos nu saliliran pek caroge teh nyata teu aya kaget teu ieu mah paul ieu mah paul Siti Aisyah mah luas kaget kumaha dina manahna eta Siti Aisyah buah-buah angkat kagarwaan senes garwaan saya apa guys Rasul mah lain dua bari anu saroleha urang mah hiji oge anu saroleh anu gasoleha ya eta Siti Aisyah lajeng nyata milarian sunting nyata ka Siti Fatimah barang sunting ka Siti Fatimah nyata Rasulullah teh teu aya bingung eta Siti Aisyah ditaroskeun Rasul aya di dieu tanya apa salira tuh adiruna di pilarian usaha ku Siti Aisyah di pilarian ku Siti Fatimah di pilarian ya Allah eta teh aya cara teh gitu ibu lamun aya cara gitu di pilarian teh oh maksud di pilarian tara iya nya jadi Sayyidina Ali sareng Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain di pilarian eta Rasul bilih mah eta Rasul teh nuju di masjid dipilari eta Rasulullah ka masjid ternyata di masjid teu aya ya ibu tak kurang ya lajang eta ngahareun Siti Aisyah ngauleun ka mana ieu Rasul Siti Fatimah sami Sayyidina Ali sami Sayyidina Hasan sami Husain ngauleun ka mana ieu Rasul emut suka di makom bake nyata tempat perkumpulan jalmi-jalmi lanjut eta Siti Aisyah Siti Fatimah Sayyidina Ali Hasan sareng Husain kasebutkeun makom bake ternyata dirinya ningali hiji cahaya ningali hiji cahaya saha gini-gininya Rasulullah sujud cahaya sujud Rasul di eta pertama Nabi kan nimbulkeun cahaya sujud teh cahayaan Rasul bari ngadoa-doana teh kumaha itu antihu fa innahu ibaduka wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim eta anu dibaca ku Rasul lamun bahasa urang Gusti lamun nyiksa Gusti ka aranjeunna ka maranehanana ka umat kaula eta teh jadi hamba Gusti tuh lamun ayeuna Gusti ngahampura saestuna Gusti eta anu maha perkasa anu gagah jeung anu bijaksana tuh gitu eta Siti Fatimah jeung Siti Aisyah lajeng sumpi bari naros ya Rasul aya naon ieu teh nah lungsur wahyu ti Gusti Allah kalangungan malaikat Jibril atawa naon atanapi aya musuh sumpi musuh itu saur Siti Fatimah nyata naroskeun ka Rasulullah kumaha jawab Rasulullah sanes lungsur wahyu sanes dongkap musuh kaulah sieun dina saat anu ayeuna sieun sebutkeun kiamat dina nisfu saban ibu dina nisfu saban Rasul teh sujud sieun